Tak cek Rasul tadi nu imana kuat, ibadah teu eureun, bari ikhlas padahal sangsara ku urusan harta, eta jalma nu rek dijadikeun kakasih Allah di hadapan Allah kan. Beda subhanallah teu boga duit jeung subhanallah sekali bari teu boga duit. Beda jeung subhanallah 10 kali bari duit loba. Beda lieu. So, hati akang beda teu? Raoskeun ke cobaan akang. Bari misalkan duit subhanallah teu pati butuh kalau teu duit loba sabaraha 1 miliar na ATM dipesakan ATM tapi bari sagala teu boga waduh komo ceuk barudak santri mangawasal mun ceuk basa barudak gaweul mah keur malabuh katingang emer pamajikan jiga bemo salah mitoha hese ditanya usaha pajejeut jaba otak bodoh turunan teu alus mampus. Coba kan. Padahal mah ngomean hirup mah nyaho al. Di mana nyaho tuluy eling. Nu eling dosana dihampura, eling teh panglipur dosa. Eling teh diomean hirup. Ngomean hirup akang mah ku duit. Hayang ngomean imah, hayang ngomean perusahaan. Neangan modal ke mana? Eta mah ilmu zahir, ilmu haqaiqna maka lain kitu akang. Cek ali hakikat mah hayang diomean hirup hate nyaho Allah tuluy eling ka Allah. Nu eling diomean hirup. Maka jalma eling maka nu fakir jadi beunghar, nu bodoh jadi pinter, eta sabab eling. Anu ngaruksak hirup mah akang poho hate ka Allah.